Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng duriat tepuguh ngancikna bagian ka-11. Ieu yasana Ki Masram. Sateuacan dipedari ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Burhan tewasanahan perasaan anak lalaunan buuk Mariana diusapan leungeun nu hiji deui kana cangkeng Mariana. Ramoh tingkal lepeur ngome sleting mini skirt sorosod kahandap kana imbit nu ada leungeun Burhan eureun. Gancang Mariana dicengkatkeun prok dua tetep padu duanana pada mentangkeun panah asmara. Anak cek Burhan maneh harosos lalaunan ngised tel awakna paantal mun ti kajauhan mah katinggalna siga ngahiji. Kang Burhan, abdi tetep cinta ka Akang. Tembal Mariana bari tanggah bibir ambucuy semu beureum pika uruyeun ngalaper rada muka saeutik. Kawas nu ngahaja ari leungeun melit kana beuheung Burhan ti pepereket semu anu gregeteun akeran. Burhan nahan napas banget na tungkul kahandap ngadeketan banget Mariana. Pel bibirna nindihan bibir Mariana. Dua bibir paadu silih sesep silih kenyot katara Mariana meuni celeuyeuk reupeurem nyah bentak ngararasakeun kanikmat hatena. Mariana ngagelehe kawas nu ngahatean ngagelehe dina batu karang leungeunna ngabedol awak Burhan. Nod jajantung Burhan dugdeg kaenderkeun ku sorotna panon Mariana. Hap Burhan nindihan awak Mariana celepot. Mariana ngarenghap. Tapi aneh keur kitu mah taya nu nyuara kawas nu geus ngareti. Duanana tilem dina sagara kanikmatan lautan cinta teu karasa waktu geus nepi ka tengah poe tapi nu indah hoy teu inget kanana naon. Poho kabalik poho kabojo abongkeun mejehna sono komo pikeun nu donto maneh asa mobok manggih gorowong. Urang tunda dugi kadinya wae pamirsa ngagambarkeun anu nuju indah hoy mah bilih teu kiat kaituna. Terutamina mah Mang Cecepna. Ti saentasna ka pelabuhan Ratu Burhan jeung Mariana sok sering ngobrol paduduaan hubunganana beuki layet. Atuh Martini beuki gede kacurigaan tapi manehna teu bisa kumaha bororaah nanyakeun soal kitu ngarasakeun panyakit oge geus teu tahan. Panyakit Martini beuki payah unggal poe indit ka rumah sakit lain digawe tapi ngadon diubar. Tapi tetep teu daek cager unggal sore ku Burhan dipariksa malah sering dijeksi. Keukeuh eueuh mendingna 3 minggu Martini ngaringkuk di kamar. Eukeur mah boga panyakit katambah ditimpah nyeri batin ku sifat adina nu sering ngagoda Burhan hareupeunana bogoh nyeri ku itu ku ieu. Jadi teu mustahil mun Martini jadi ripuh teh.
Burhan geus nyarankeun sangkan Martini daek diopname, tapi Martini nolak. Manehna tetep pae hirup oge hayang di imah. Atuh Burhan teu bisa maksa ngan hatena wae nu ngarasa hariwang, sabab panyakit Martini cukup berat ese dicageurkeunana. Harita teh poe Jumaah Burhan geus siap-siap rek indit digawe, tapi hatena rada teu merean sabab harita katingalina Martini teh ripuh pisan. Sapuputing Martini teu daek sare, dibere obat tidur oge teu mempan. Tin dijeksi deui nya. Cuk Burhan bari neuteup semun watireun pisan, gek diuk tunjangan pamajikanana. Tos teu kiat Kang, dijeksi wae teras. Sadinten mani 2 kali. Mangkaning tos sasasi setengah langkung. Tos baal Kang abdina oge. Tembal Martini paroman pucet aya cahayaan, awak geus rang kebong tinggal tulang jeung kulit, malum tara daek dahar sangu. Kumaha atuh Tin upami diopname panginten tiasa dirawat kalawan sampurna. Dari di bumi mah ngandelkeun akang sorangan, moal sapertos aya di rumah sakit. Burhan setengah ngolo sangkan Martini daek diopname di rumah sakit Salemba. Moal aya bentena di dieu sareng di rumah sakit oge. Di ditu diparios ku dokter, di dieu diparios ku dokter. Langkung-langkung di dieu da katungguan ku akang. Mung ieu mah panyakitna wae anu tos alim diubaran. Tos takdir pangeran panginten abdi kedah kieu, kedah enggal mulang ka alam langgeng. Ceuk Martini kawas nu geus pondok Pangharepan. Tong nyarios kitu Tin, kuatkeun Tin. Tong putus asa kitu. Burhan ngarenjag teu nyangka pamajikanana geus pondok Pangharepan, kawas nu geus yakin yen hirupna nepi ka poe harita. Kalumahan tu da ari kedah teras kieu mah ngarepotkeun ka sadayana. Emutin istighfar Tin. Burhan bari mencetan leungeun Martini teu karasa cipanon nyalangkrung, manehna teu wasa nahan kasedih. Hariwang sieun Martini ninggalkeun pikeun salalawasna. Kang Burhan panutan abdi, ulah didamel sedih, sumawana alit mana. Abdi teu damang sanes kahoyong abdi, sanes kahoyong akang. Ieu mah tos takdir diri abdi, tos janten papasten pangeran. Buktosna unggal jam di landongan, nanging teu aya damangna. Kang Burhan ulah ngaraos kaganggu ku abdi, bade angkat ngadamel, angkat enggal-enggal. Keun abdi mah teu kedah didamel abot. Heug wae akang kaganggu panginten padamelan akang moal lancar. Da akang teu oleh hariwang. Abdi alim Kang Burhan peunggas cita-cita di tengah jalan. Abdi alim ngaganggu kana kalancaran Kang Burhan. Kumargi kitu mugi Kang Burhan ulah ngemutan atanapi menghariwangkeun ka abdi. Martini bari neuteup barabai cipanonna ngalembereh maseuhan pipina. Tin teh bojo akang, piraku akang kedah api-api, senang-senang sorangan henteu Tin. Akang tetep hariwang, upami Tini teu acan damang deui mah. Keur kitu kurunyung Mariana nyamperkeun bari mawa piring diisi bubur panas saperti biasa. Unggal isuk Mariana sok nganterkeun bubur ka lanceukna, tina panto keneh Mariana geus nyarita. Geura tuang ce, mengpeung panas keneh buburna. Mangga, omongna sanggeus aya hareupeun Martini song bubur teh dibikeun. Tunda wae di meja, keur pararai puguh cece teh. Upami teh dilebatan mah komo ce langkung-langkung. Mariana bari ngareret ka Burhan nu direret tungkul api-api anu teu malire. Nya, keun wae sinah tiis heula. Sanes bade angkat Kang Burhan teh, enggal atuh. Bilih kasiangan, ceuk Martini ngelingan salakinan. Savios Tin, bade prewae dinten ieu mah. Akang melang ngantunkeun Tini, tembal Burhan bari neuteup nembongkeun ka hariwangna. Teu kedah melang Kang, mangga geura angkat. Bilih ditegor ku bapak kepala. Cobi wae dina sasasih ayeuna, akang teu lebat ngadamel. Aya kana 8 dinten. Ayeuna bade males deui. Kumaha upami dipecat? Martini maksanita sangkan Burhan indit digawe. Muhun Kang, angkat mah angkat wae, keunda cece direncangan ku abdi. Apa sareng ibu oge ari tos salse mah
sok dari ngarencangan cece Mariana mairan nyaritaan lanceukna. Atuh Burhan kapaksa indit senajan hate gede kamelang manehna maksakeun da dititah ku pamajikanana. Jut turun kaburuan celakana mobil tekung silila mobil ngadius ninggalkeun imahna muruk ka pagaweanana di rumah sakit Salemba. Sejeroning digawe hate Burhan teu weleh surser sumeblak teu puguh rarasaan melang jeung hariwang teu bisa dileungitkeun sahanteuna atuh dan ninggalkeun pamajikan anu keur gering ripuh. Keun wae da ayeuna mah poe Jumaah balik jam 12.30 hari. Ayeuna kakara jam 10 2 jam deui ceuk geurentes hate Burhan teu sabar hayang geura balik ka imah melang ninggalkeun lila-lila sieun Martini kumaonam. Kolebat rupa Martini pamajikanana kolebatan nembongan kacipta ku pikirna. Martini ngajerit menta tulung. Aduh cilaka boa-boa tini. Burhan ngomong sorangan hateh marmir kawas nu meunang pirasat goreng teu talangke deui manehna cengkat koloyong ka bapak kepala maksud dek permisi balik harita. Sanggeus dibere izin gancang Burhan keluar celak kana mobil tapi samemeh mobil maju di jalan aya beca eureun nu tumpakna gura-giru asup ka jero nyamperkeun Burhan. Aya naon an? Aya naon? Burhan ka Mariana nu ditanya tenembalan kelas segruk wae cerik semu nu kanyerian. Burhan olohok teg bae hatena nyangka tangtu pamajikanana. Kunaon an? Kumaha ari Martini? Burhan nanya deui panasaran. Kang Burhan enggal muli cece aduh tembal Mariana tekebat kahalang ku picerikeun atuh Burhan beuki gede sangkaan. Sok ana enggal kalebet urang muli. Burhan teu sabar hayang buru-buru datang ka imah celak Mariana diuk di hareup mobil nyamprung kawas nu hibar ngadiwes tarik pisan. Sadatang-datang ka imah Jut Burhan turun berebet lompat ke jero langsung ka kamarna sakedapan olohok hate ngalaket deui leuleus daya tangan pangawasa sabab kasampak Martini pamajikanana geus jadi mayit. Gabruk Burhan ngarontok segruk ceri kawas budak. Tihin tega teuing tini teh. Gusti mangga ieu abdi ge sakantenan wae Gusti. Kanggo naon abdi hirup di dunya oge? Ceuk Burhan manehna geus taya kaera cerik balilihan kawas bolon tina kun nyeri pedah ditinggalkeun ku Martini kalawan teu bisa nungkulan. Den sing kiat den tos janten nasib milih Kediri urang panginten kedah kieu tos ulah didamel nangis geura doakeun wae supados tini dipasihan caang ditampi iman Islamna. Ceuk pasobana nyaritana maninggal leungis cipanon katara murubut sedih katindih-tindih kakara oge sababaraha minggu ka tukang ditinggalkeun ku abud minantuna. Ayeuna kudu kaleungitan anak pisan sedih ku nasib diri. Aden mani teu sangka teuing ibu mah. Tadi enjing teu nanaon biasa jag-jag cengkat kawas nu damang. Nah ari neme jam 10 ibu ka dieu teh tini tos digugulung ku Mariana. Tini teu sangka teuing tini tega ninggalkeun ibu. Bu Eja ngaguk-guk cerik. Tini tega teuing ka akang teh tega. Gusti nu Maha Kawasa mugi Gusti maparin kakiatan ka diri abdi. Mugi Martini ditampi kalayan dipasihan tempat disagigireun Gusti. Kula warga Burhan sakali deui banjir cipanon kabeh cerik tetangga juljol daratang kabeh ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sanggeus bubar jumaahan kakara layon Martini dikurebkeun di pakuburan Tanah Abang. Dina waktu saminggu mah Burhan nguyung ngalang layung unggal balik digawe manehna nyimpang heula ngalongo kuburan Martini. Poe Minggu isuk-isuk kaciri Burhan jeung Mariana indit paduduan si horeng reka kuburan jarah kanu geus eueuh sadatang-datang jologog wae cingogo hareupeun kuburan Martini. Tin mugi tini sing aya dina kalanggengan ditampi iman Islam. Tini cuk Burhan maninggal leungis. Kang Burhan tos santen geuning mangga atuh urang wangsul
tuh gening meni mendung kieu badai hujan, cek Mariana bari nyekelan leungeun Burhan kakara sadar kana kaayaan ret kaluhur nya wae ceudem haleungheum ku mega hideung. Anak, Burhan ngareret katara ngeleper semu gemper. Tos Kang, enggal urang mulih bilih kahujanan di jalan. Mariana terus metot Burhan dibawa keluar ninggalkeun kuburan. Celak arunggah deui kana mobilna geleser mobil maju lalaunan ret heula Burhan ngalieu ka tukang beureuh bae cipanona ngalembere hate nyeri lain memeuesan perih alabatan di gerihan. Kang, parantos Kang, hiburan anggur mah ti payun abdi dihibur ku Akang, ayeuna abdi ngahibur Akang, ceuk Mariana bari ngagelehe kana awak Burhan. Ari Burhan teu mere reaksi ngan sidik paromana rada marah may kanyerina asa kaubaran ku Mariana. Pamungkas carita pamiarsa teu kungsi 3 bulan ti harita Burhan jeung Mariana kauntun tipung katambang beas. Bisa barang kabale nyungcung sanggeus laki rabi terus matuh di Jakarta, da Burhan ditetepkeun tugas di rumah sakit Salemba. Boh Burhan boh Mariana sok seri sorangan. Aneh cenah kakara bisa ngajodoh harita. Dasar atuh duriat teu puguh ngancikna. Tamat cenah ieu pamiarsa dongeng anu judulna Duriat teu puguh ngancikna. Bandung 26 Juli 1868. Ieu aya kagagelan pamiarsa di handapna ieu teh. Titip salam KN Sri Mulyani di SMP genap. Teu hilap kasayangna cenah N.S. Asep Sobana. Carios Duriat teu puguh ngancikna tos tamat dugi ka dieu. Teu aya anu diteda, mugi para pamaos kersa ngahapunten kana sagala rupi kalepatan atanapi kakiranganana ieu carios. Tangtos seueur kakiranganana maklum anu nuju diajar. Mugi cukup lumur jembar pangapuntenna. Hatur nuhun. Wassalam kimasram. Kitu cenah ieu pamirsa. Mudah-mudahan atuh tina ieu dongeng aya sasieun sabeuneureun mangfaatna. Mudah-mudahan deui dina dinten enjing Mang Cecep Gorbacep tiasa medar deui dongeng anu sanesna. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.